Kamera. Kamera heula. Mantap. Indosiar nya ieu, Indosiar. Nepe, Indosiar. Pakai kopi. Balut. Oh, ini mau Gondrong apa itu penjara. Sok. Background tadi. Dok terasa. Jam selama heula jeung gua. Iya. sudah sisipeng dulu. Nyoron. Banyak biasa ngabaris pengkeren pengantin pameget tuh begitu kalau gitu. Iya iya malam saya dia gaduh dirikan ayalan dia maka cik awak-awak pameget biasa ngabaris ayah memaleksen terus damang gitu area alhamdulillah ayah memaleksen ayah tak kecil namanya mama ira kecil anjur sok udang air tinggal di gubernur mah sok ada ceknar nya toreknya sok gaman ada bukan karena nu beureum nya warahmatullahi taala wabarakatuh. Biarkan dia lincang menjadi penghormatan. Dumiratnya menjaga perayaan pada laut itu kematan endah. Barengan kebingungan dua insan. Anu kita banyak dia karangkes sering hiji ngajak perang. Bukan manusia. Yang di pas ini karangkes ngajak budaya karangkes laksana. Nah untuk liput katang bangkean laksana kapangan sukiri terasa daya untuk kaset dalam tos kasendong hadirin berlama oke pula warga masyarakat ayo dengan bapak usaha daya kalau yang kurang bagiakan kurang bagiakan kopi dengan obat jangan cerita
Cikirai asa teh di Garut teh urang ngaraja heula sakedap supados aya dina kasalamatan bismillahirrahmanirrahim Nuhun sampun kanu maha agung ka Gusti nu maha suci teman di langit pating kareti di bumi pating bumi si gumelar di alam di jabat kasih
kenang nanti. Ari geus gaeureun teh eta tukang kenang. Ieu cangkeng asa potong heula. Aduh. Faktor faktor uang banyak. Lain faktor usia. Aduh. Barudak. Alhamdulillah mama tiasa petepung lawungnya dina ieu waktos terutama ngiring bingah ka Saiful Hajat pokok ka kersana Bapak Ceng Junaidi sareng Ibu Trini Rukmini anu dina danget ieu nuju kenging kasinugrahan kenging kabagjan ti Allah Subhanahu wa ta'ala wire anu jantung putri kadeheusna anu jenengan Neng Tita Nurjana ayeuna parantos resmi di Istrenan resmi di Akadan sareng hiji jajaka anu kaset anu jenenganana Cep Yoga Herdiana putra kadeheus kersana Bapak Harto kali Ibu Titin Sumiarti anu kawin di daerah Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Hilap ngaturkeun wilujeng sumping karombongan Cep Yoga nya alam baturan wilujeng sumping selamat datang sugeng rawuh welcome naon welcome mah dina kekeset eta teh bahasa Inggris kamari mama di London barudak arane barudak 7 tahun barisa bahasa Inggris paling aduh oh wilujeng sumping hatur nuhun nya kana kasumpingan anak terutama ya kanu kaset Cep Yoga Herdiana mama ngahaturkeun wilujeng sumping anu sumpingna hidup teh teu nyalira nanging gairing ku Ibu Rama oge kulawargana sadaya hidup tepat kana janji sarua jeung hidup teh hiji lalaki langit lalanang jagat anu telah calinci luncat pulang udar dina tali kutang tali gadang mama mari kutang-kutang besok inget ka jero na pada pabulu bener kasep kitu urang mah kedah tepat kana janji sakumaha janji pasidi anu kapangkarnya karena janji itu adalah utang tah jadi mama ngiring bingah ya hidup ayeuna parantos di Istrenan resmi ngahiji sareng hiji istri anu geulisna kawanti-wanti nu jenenganana Neng Tita Nurjana upami di Bandungan mah ieu teh estuni sakitu payus pantesna nurut cupunya nu kasep nyandingkeun nu geulis lini barat Batara Rama nyandingkeun Dewi Sinta lini barat Batara Kamajaya nyandingkeun Dewi Ratih Pikajaya mama ngiring bingang upus tiasa ngadoakeun mugia hidup duaan dina ngambar rumah tangga sing mulus rahayu sing berkah salamet sing panjang yuswana sing panjang jodohna Bapak Hajat Ibu Hajat Bapak Besan Ibu Besan sadayana sing ageng nyawerna aduh panjang sana seuri ya temannya bunten lah oh jadi emot ke Bapak Hajat ya ayo pantun sakit ke Bapak Hajat tuh udah tepangan siap-siap kamari ge wakos di hampir manirewat hampir mencebur ya wakos di Cianjur mama aya pantun sakedik kumaha geuning Bapak Hajat nabi jieu nya anu beureum anu naonna pas sudah kelima bila aku di Cikirayo gitu keluar di Bapak Encengnya siap pergi ke Kupang membeli lonceng apa lonceng jam 3 reja
Ceng. Wios bubuk koge dan dijikeun mah jadi beureum lawan kata budak 5. Aya keneh kamu ibu hajatnya. Iya, pantun aja. Gerak kita keluar beureum. Beca kayu dari puncak darajat. I love you ibu hajat. Kutu berubah ayah nu poho awan jadi pohonan si amu astagfirullahaladzim amu buat dilelak di jatuh gede buat telepon sakedapnya payunan pak besan karena ibu besan Aduh, bapak besan dama, ibu besan darama, kadayananya, kamari ge telepon si amu payunan ibu besan, bapak besan keluar dulu, resep mama siap, ya, 7, 8, 9, dari bapak besan, dari ibu besan, kalau tidak ada mampu bapak besan, aku nuhun. Jam nyambung ke ibu besan, kenal? Siap. 7, 8, 9 dari ibu besan, dari ibu kalau tidak dia buat ibu besan. Aduh, kadang repotkeun ibu besan. Dasar ibu besan mah gelis teh gelis tangga ngerenget barudak ngerenget berarti nyambung. Halo Mas Rizky Bilar. Aduh iya teh sate ya masa lupa sama pemajikan sendiri ini teman Neng Lesti. Ya soalnya surana rebeknya bosok ngahakan bancet takas kadahar kadahar Neng Lesti kumaha sayang ada sayang ibu juga rasa ngelenjet dia disebut sayang apakah kamu lupa kan sekarang teh punya tedah dari bapak Ceng iya ini teh lagi di Jati Gede termusuh yuk badut aduh suka ayah ayo nama kan ieu heula kasih kira ieu lah sakedapnya iya ayo yuk oke yuk
digentos aku langkung-langkung. Oh, aduh. Neng Dita itu. Siap. Kau heula, kamu Neng Dita ya. Awas. Neng
Marah. Ngomongin manglian kembang melati, go panganten istri kanggo anu kasep. Gira tampi yerang kembang melati, tawis kasih kaya manti naik, oke tawis ditampina paniatan mugia aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Manglean dikongkoyankeun salajengna kasadayana ngahaturkeun wilujeng sumpi. Wilujeng sumpi, wilujeng sumpi.